nabung atuh boga duit teh leuh ku tukang roti, tukang jamu keliling, mbak-mbak nabung tina ladang jamu, anakna perawat, anakna dokter lain bohong, batur mah tina dagang teh ngawujud keur biaya pendidikan. Tah boga bati teh kitu keur ibadah haji, keur biaya pendidikan, ibadah ngabiayaan pendidikan teh ieu mah boga duit ngan nguseup we mah lain serius ieu kitu aya teh hirup teh ngah geus karolo teh ayo kitu we pagawean teh dipenta duit teu gablek ayeuna kopea cepejang eupan inoy tongkol krohto esen nogna kokonengna ayo pamajikan daang jeung dorok-dok pan ieu mah